Masih loba nu butuh. Loba nu kata langsara. Pagawean hese. Riba di mana-mana. Ningali senda jepit siga empal gentong. Arek Yulin jadi panglaki domba aja sih. Jelaskan bos. Jika aya nu rajaan Jim, urang sieun Jim, aduh can mayar pajak Jim, aduh. Mantakan bayar pajak, kos izin poe lah mayar pajak. Jadi tenang. Jim arek ngawar ka maneh meh tenang hate Jim arek dibayar nama pajak Jim. Turungan lah Jim, aduh Jim bieu kacang kecepet Jim, aduh. Ayo, Jim, eta motorna heula tuh Jim, aduh. Dikatinihan Jim. Jim. Dalaman aduh, ya ibu-ibu, hari bulan puasa kieu mah wajah-wajah teh lalemes siga benang kusut, ningali wajah-wajah teh laleuleus, kalarusut ningali wajah-wajah teh. Ningali senda jepit siga empal gentong, ningali deui cucunguk siga korma tah. Karena coklatnya. Nempel lipstik mereka siga strawberry. Bangun amin. Ya. Jadi menurut Mak Emok, ya, Anda bermasalah, Mak Emok solusinya. Aya Mak Emok solusinya. Ya. Nah, jadi kieu ibu-ibu ya. Iya kan jelas kasih sayang Mak Emok ke masyarakat di dianya. Jadi ku Mak Emok ayeuna diberi peluang yang nginjem duit ke Mak Emok. Diskon 5% Bu Ibu. Aya diskonannya Mak Emok. Oh, aya, pada lebaran. Tapi urang nyarios heula ka caroge pan caroge tebi da mauna. Aduh, ya, Arif Nasir udah ngomong calon ge heula. Ari lebaran mah geus kudu nungguan salaki. Masake teu balik mau lebaran. Teu kudu sieun ku calon ge, eta mah caroge kudu sieun ku urang. Tah, ayeuna arek moal ye. Ning caroge mah emok oge maot. Soal karena ku sieunan pan ku aing. Galak teuing. Ka maot eta teh. Galak teuing. Katakan lalaki teh kudu sieun ka urang. Galak teuingnya. Kasih dosa. Aduh, capek deh ngomong karena dosa. Dosa mana daripada teu lebaran? Mak Emok berbaik hati. Tepo Mak Emok ya, buri cak buri nong. Tidak bawa duit gitu loh. Mungkin orang nyarios heula ka caroge ngantos heula. Heeh. Ya, enggak sari kitu mah. Kayak di mana butuh hubungi Mak Emok ka. Atuh ini mah kitunya. Mari mah kitunya. Iya mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siga mah geunaheun di dieu maca sajak teh ye. Sendal maneh tungguan di dieu nya. Arek macalah sajak. Cing. Udin di payungan. Wahai sang penguasa, sudikah matamu mampir sebentar? Lihatlah, lihatlah kami. Lihatlah karena aku adalah Udin. Wahai sang penguasa, engkau adalah makhluk yang beruntung diberikan kemudahan atas kuasamu. Sementara Udin adalah makhluk yang culadi, tidak beruntung seperti dirimu. Lihatlah, lihatlah atas kuasamu. Masih loba nu butuh, loba nu kata langsara, pagawean hese, riba di mana-mana. Sedangkan Udin hayang gawe hararese. Udin, kenal? Cuma saja Mang Ubed. Saja kenal? Berprotes. Alah, protes. Gelak gerak. Protes kumaha, Dit? Protes. Teu boga duit. Anggar di dieu mah di kamar teh duit naon deui wae, Din? Arek lebaran Mang Ubed pamajikan cang beli baju. Din, turun, Din. Moal mah turun. Turun. Duit. Moal bunuh diri ya. Oh, kieu suku geus ngamai hiji ye.
Arek ngajol yo. Ini karek suku heula ya. Sok buru yo. Bunuh diri kumaha di dinya teh. Ngajol udah arek ngajol ayeuna ka dinya yo. Astagfirullahaladzim. Jangan mau turun, Din. Tapi itu lah, Alhamdulillah berkat kerjasama dengan Dinas Perpajakan Kendaraan akan kesadaran masyarakat perihal pembayaran pajak terus mulai tumbuh dan menyadari tentang dan kewajibannya. Mampu beda apa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jasa dibahas Bang Ubed. Kumaha kita si Udin teratara teh. Biasa nurut kambang direk bunuh diri cenah. Astagfirullahaladzim. Si Udin bade bunuh diri. Masya Allah. Biasa ka dia. Ya mohon. Abi segera kadinya Ubed ya mohon. nelpon saya teh Ubed. Telepon polisi mang teh. Teu sieun Udin mah. Sok arek ngajol yo sok. Yo. Kela Din. Teu sieun sok arek ngajol ya ayeuna. Heula. Oh yo. Lain, Din. Ek duanana sukuna ieu lah yo. Esa benerna. Si bewok usah ditelepon lagi lah. Wah, makades telepon euy. Mer THR bos eta mah. Sukana. Assalamualaikum. Wah, ke di mana? Waalaikumsalam Pak Kades. Jadi di kebon. Iya, biar saya ngalima telepon ke Mang Ubed. Ayo naonnya Pak Kades? Si Udin rek bunuh diri. Waduh. Si Udin naik bunuh diri. Bunuh diri. Gemai antep bos lah ngurangan beban negara. Jadi duit bos. Iya. Terus bewok kedah kumaha Pak Kades? Iyalah, Wok. Bejaan warga masyarakat bersama-sama jeung Kades urang ka rumah Mang Ubed. Si Udin ulah teh jadi bunuh diri, menjadi bunuh diri saya satu Kades go internasional. Wirang atuh reputasi saya bisa jatuh. Aya warga arek bunuh diri menjelang Idul Fitri. Malu saya tuh. Oh, ya siap Pak Kades sampai kitu mah. Ya, atur nuhun, Woknya. Assalamualaikum. Ya sami-sami Waalaikumsalam. Bos. Mah. Ya wae, jadi duit uruskan si Udin mah, bos. Mending bisnis jengjing yang jauh, bos. Oh, geus antep ya bos lah. Ya ulah Lebaran, gitu. Bos. Karunya geus ieu simpen lah. Ana urang kawarga beja. Cin, Ayo. Siap bos. Udin, Cin, lieur Cin lah. Ieu mang teh lain nelpon polisi lain. Mang teh nelpon Kades. Tapi maksudna tadina mang teh rek bagi THR. Waduh. Bener. Kamari kan si Bajik si Jim rek dibagi kumaha. Waduh, dah. Ari Udin teu butuh mah keun bae geus anggar di duhur di dinya. Angan si Bajaj si Ijim di berena teh ari Udin teh. Mana ya Bajik jeung si Jim teh? Kumaha sih? Din. Turun Din. Oh, ngajol coba yuk. Turun. Ngajol. Turun. Waalaikumsalam. Aduh, Ubed. Naonan teh. Naonan, Din. Moal mah turun. Naon dipipiluan Pak Kades? Takut coba tarangna ieu. Ya, tadi urang geus ka pamajikan maneh merek kartu sembako. Dah, waduh. Nurunkeun si Udin hese, tapi nurunkeun harga saham di BEJ budah. Ku batuk jeung sares mah langsung BEJ turun sahamna. Nurunkeun si Udin mah hese. Bayarna tuh Din. Neokeun tah Kades. Turun Din. Moal. Turun. Ieu Bapak boga kartu Jang Idul Fitri tunjangan THR. Ah, waduh Pak Kades mah. Duit desa lagi di dahar nyaho urang ge. Geus meunang sembako jeung THR. Saya seku Kades Go Internasional merasa terhina boga warga seperti Udin rek bunuh diri menjelang lebaran. Turun. Turun Din. Kartu sembako Din ya. Coba tadi kira manehna tong jauh-jauh kira ajis teh kira eksklusif kalau maneh teh. Kumaha teh itu mah. Nih katanya semua kabogor nih aduh. Pikiran kumaha. Kabogorna ke polisi nih. Ajis kurang kumaha cenanya. Sweet loba. Mobil loba. Loba coba aduh. Ari mana kan nongengan cenah. Tadi kira mana nena? Ijel kira. Yes. Weh. Aduh, curhat jeung domba maneh mah. Bisa ngeureun. Kemana, Bos? Ayo, curiga bos ya, di dia bos. Arek barane, arek narangon ka dari ieu, arek ieu jadi panglaki domba aja sih. Silaskeun bos. Eta mah. Mana nyawa teh infona ayeuna si Udin rek bunuh diri Mang Ubed. Si Udin arek bunuh diri, arek meninggalkan dunia ini sebelum teuing. Ajis mah teu mikirkeun mata domba-domba ajis kenangan panglaki nyawa teh ya. Lamun si Udin peh ngajeng jurigan ngaridoan, arek kumaha ka di dinya? Nah, Heo, bos antepan lu, cin lah. Ayo. Berangkat yuk. Ngakeun yang gimana? Si Udin rek bunuh diri. Sedangkan si Udin teh makin hutang ka ajis teh. Kisah lumayan lah.
bener oke. Bok tuan. Yuk. Jim, Non Jack. beneran panggil di dia. Jim, lapak cupang anu bajek kunaon make ditagih ku maneh? Itu emang tanah kapak didinya tapi tanah uang Jack. Jim, dina perjanjian oge eta lapak cutang teh dipentaan ku bajek. Emang jatah mana Jack, tapi tanah uang kumaha tuh Jack? Mana mah lain tanah wakaf Pasigit eta. Lain. Mana teh yang tulisan wakaf Pasigit lain? Panji meureunana dina perjanjian oge ye. Lapak cupang eta ku bajek. Ai kitu cak nama Jack. Gelut di aing aya. Pasukan, atur formasi. Deui teh. Keheula, instruksi formasi. Lanjut. Himpun semua kekuatan. Siap bos. 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 Semua. Ayo. Kamana bos Adam teh di tangan teh teu aya teh. Aduh. Aya nu gelut. Aduh, laki-laki pada gelut. Cocok deh. Cinggelut. Asik, meh. Aduh. Tempong. Hajar. Ayo, hajar. Gemus teh, hajar. Kenanut. Au. Bos kayak gini banget. Hajar. Hajar. Pantatnya. Tendang. Hajar. Kemana wae didinya teh? Iya jam sabaraha ieu teh? Yang bagus, bos. Lain jam alus, jam sabaraha ieu? Itu ada yang berkelahi, bos. Cicing. Mana cicing di dieu nya? Sarek di bola. Katanya laki-laki sih, bos. Boro-boro. Jam, aing sombong jam ngobrol kedua pompongan deh kemarin. Jam, gas. Aduh. Set. Awas aja aing sih, euy. Kenapa bos? Tunggu bos. Wow. Yes, tembus 3 angka. Bos. Woi, udah naon? Para masak. Para teh kendaraan dari ieu. Keur ngararit lain. Mana lo kagak reluat? Ulah riweuh wae. Nyaho teh ayeuna info penting. Tah eta, bos. Bedakeun, bos. Naon? Si Udin rek bunuh diri dan Mang Ubed. Si Udin ek bunuh diri? Si Udin ek bunuh diri lah, Jim. Orang ngeusahna gelut nah. Nu bener beo ke bohong. Bener. Itu tuh. Ayo ka ditu nama, bejan bodakna. Ayo. Ya, ayo buru. Ayo dak. Ayo berangkat aja. Ayo berangkat lah yuk. Aduh. Jadi sieun ditilang tadi gara-gara can bayar pajak ya teh. Aduh, jadi jok suruk tungtung nama. Kata pan tadi bangun aya nu keur kerajaan ning deh kah. Bener cek si Ijim. Kekeh pajak mah kudu dibayar. Ngameh rada tenang hati teh. Aduh. Hai, Mong. Aduh, Mak. Kunaon teh ngomong serangan? Aduh, Mak, ieu teh geus labuh mah nyuk suruk, Mak. Tadi gara-gara ya jiga aya nu arek rajaan tadi teh mah jadi can bayar pajak pan sieun ditilang, Mak. Matakan, lamun boga kendaraan teh bayar pajakna, ameh tenang kemana-mana. Nya teh mah bener cek si Iji, Mak. Ngameh tenang hate mah geus bayar pajak mah. Tempat tuh mah emok, mobil loba, motor loba, kabeh pajak dibayar. Jadi tenang ada kemana-mana oge. Heuh Mak, kumaha solusina ayeuna mah urang mah. Aduh. Masalah Anda, mah emok solusinya. Atuh mah ayeuna marek maksakeun we kenai ayeuna da kahiji arek lebaran di ongko deui teh. Jadinya nginjem duit sama emok bayar tuh pajak. Sakalian jang lebaran.
Terus toko ya bejakeun ke masyarakat di dieu KB. Lamun butuh duit yang lebaran, datang gitu ka Mak Emok. Ya mak, siap mak lah. Teu kudu mahal-mahal. 15% we kumaha di diskon tah. Ya siap mak lah, siap. Mak, kenalan dari ieu. Naon itu ya? Ari mararane kuna ari kamarana ieu ngalabrik. Nyawa teh eta info dieu si Udin arek modal. Udin rek bunuh diri teh Mang Ubed. Aduh. Si Udin kuna make arek bunuh diri. Kurang tepe nama lah. Hayu urang teu Gotong karunya gotong. Gotong. Ayo, jangan. Aduh, Ubed kumaha teh budak teh teh. Lah Pak Kades lah. Kesewe mantep kene Sudin malah. Oh, mudah udara ratanya. Udin, ari mana kuna Udin? Naon nih Memok? Aduh, ieu Mak Emok Udin turun Udin, ari bunuh diri. Udin! Keur naon maneh teh ta Udin? Ngajul urang bunuh diri. Arek bunuh diri ngerakeun teuing sia mah. Heh, kitu-kitu maneh oge jawara apal teu? Urang naon? Jawara goreng. Heuna we ngomong teh. Turun, geus turun. Naon kikituan? Din, turun. Ompongan sia kana. Moal turun moal. Den, kenal mana Den? Bunuh diri. Wah, abis pesan modal sekalian. Arek urang ngajul. Anggung mana modal deh mana? Genah aing mah. Untuk mengurangi beban negara tah. Izin Bapak sangat bahagia hari ini. Bu, ngajak. Modal. Bu, ngajak. Bu, ngajak. Din, ari mana cager? Arek ngajul urang. Iya tempat atuh Mak Emok anu bericak burinong. Turun Udin. Beri gitu Ulah namahan deui geus cukup si Iji mah nu kieu mah Din. Saya sebagai tukang minyak go internasional yang sudah bersertifikasi, Din. Aduh, ini sepertinya Udin ini terkena psikologi nih, Din. Kamu tukang minyak gurung eta mah. Ai si lain cager. Cager urang. Aduh, maneh dipikir-pikir mah di dinya teh siga ieu siga cara arek reuneuh. Mau urusan naon teh ieu. Geus turun di dia turun. Geus turun dia turun. Moal turun. Masalah hutang mah tenang ku Ajis lah. Nu 20% aman bakal mah. Din, turun. Mang Bruno, eta batu alina halus ding. Aduh, turun mau dia nakal. Cupit deh. Turun. Ngajul aing mah ngajul ye. Din, jadi bener mau turun itu teh? Moal. Nyanggeus teh. Gimana Din? Mangrek babaki THR. Udin mau bere. Kayaknya Udin hayang. Paeh kanu aya le Mang mah. Tinggalkeun Mang Ubed tinggalkeun. Lain sebenarnya mah lain. Eta tangga. Tadi tanah teh kieu. Aduh. Woi, Kensia, bener kan di tangga? Mau. Aing ngarek turun hesek kayak saya buru we. Mau. Atuh buru we ka dieu we. Hei. Nya aing kudu benerkeun antena ieu kumaha deui kudu can maca saja kurang. Mang Udin mah galak. Aing nah ngalieur peju kana dipulageun eta cenah eta teh taraje kumaha tuna aduh aing. Oke, Nyanggeus keun bae lah. Wayahna we rasakeun di luhur. Ayo. Cara. Ubed. Dia Bajeng ka dia. Jam, tulungan jam. Aduh. Layak dia. Ubed. Ubed aduh. Ubed. Dia eta tangga Mang Ubed tangga ka dia tangga. Ai tadi bagus. Ubed tangga. Turun terjadi bunuh dirinya terjadi. Kami atas nama keluarga besar Dasar Ontohon mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.